Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Man saha jalma intaqodo anu batal naon wudu'uhu wuduna si jalma haroma maka haram alaihi kasih jalma naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-sholatu ari anu kahijina eta haram salat. Wa tawafu jeung ari anu kaduana eta haram tawaf. Wa masul mashabi jeung ari anu katiluna eta haram nyaba Quran. Wa hamluhu jeung ari anu kaopatna eta haram mawa Quran. Wa yahrumu jeung haram alal junubi kajalma anu junub naon sitatu asya'a genep pirang-pirang perkara. As-sholatu ari anu kahijina eta haram salat. Wa tawafu jeung ari anu kaduana eta haram tawaf. Wa mashul mashabi jeung ari anu katiluna eta haram nyaba Quran. Wa hamluhu jeung ari anu kaopatna eta haram mawa Quran. Wa lubsu jeung ari anu kalimana eta haram cicing fil masjidi di masjid. Wa qiraatul Qur'ani jeung ari anu kagenepna eta haram maca Qur'an. Wa yahrumu jeung haram bil haidi ka awewe anu haid. Naon asaratu asya'a 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu ari anu kahijina eta haram salat. Wa tawafu jeung ari anu kaduana eta haram tawaf. Wa masul mashabi jeung ari anu katiluna eta haram nyaba Quran. Wa hamluhu jeung ari anu kaopatna eta haram mawa Quran. Wa lubsu jeung ari anu kalimana eta haram cicing fil masjidi di jero masjid. Wa qiraatul Qur'ani jeung ari anu kagenepna eta haram maca Qur'an. Wa saumu jeung ari anu katujuhna eta haram puasa. Wa tolaku jeung ari anu kadalapana eta haram ditolak. Wal mururu jeung ari anu kasalapana eta haram ngaliwat bil masjidi di jero masjid. In hopas lamun rempan si jalma talwisahu kana ngotoranna masjid. Wal istimta'u jeung ari anu kasapuluhna eta haram dialap suka. Bima ku perkara baina surati antara bujal warukbati jeung tuur. Wallahu a'lam bishawab.